Saur Kanjeng Rasul kakuring ditinggalikeun waktu kiamat, waktu umat Islam ngabring ka surga, kabeh para nabi diiring ku para umat-umatna. Umat Nabi Adam, pangpaling Nabi Adam bring umatna gitu. Nabi Musa bring umatna. Pangseurna umat Nabi urang Nabi Muhammad SAW, pangseurna. Kanjeng Rasul bring ngan aya hiji nabi anjeunna teu boga umat sorangan. Lagi di asup surga kudu mau pedang ngungkul. Anjeunna mah teu boga umat. Maena ngaranna teh Sam'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah subuh rahimakumullah. Hiji waktos Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nuju ngariung sareng para sahabat, nuju ngarobrol sareng para sahabat. Kangjeng Rasul ujug-ujug tersenyum. Senyum seuri saeutik gini. Tanda ada yang lucu. Tapi bukan berarti merendahkan. Mulai mah tak gitulah seuri saeutik senyum. Para sahabat sok kepo naroskeun ieu bahasa urang ya, bahasa dina lempeng da aslinya mah teu kitu. Bahasa urang kira-kira gitu. Saur para sahabat teh, ya Rasul, what happened nya? Aya naon ya wat ujug-ujug guyuh kitu, senyum juga anu lucu. Saur Kanjeng Rasul kakuring ditinggalikeun waktu kiamat, waktu umat Islam ngabring ka surga, kabeh para nabi diiring ku para umat-umatna. Umat Nabi Adam, pangpaling Nabi Adam bring umatna gitu. Nabi Musa bring umatna. Pangseurna umat Nabi urang Nabi Muhammad SAW, pangseurna. Kanjeng Rasul bring ngan aya hiji nabi anjeunna teu boga umat sorangan. Lagi di asup surga kudu mau pedang ngungkul. Anjeunna mah teu boga umat. Maena ngaranna teh Sam'un. Aya nabi ngaranna Sam'un. Memang itu termasuk nabi nu wajib diketahui. Ya. Teu wajib tapi lah hati teu meunang ketahui banyak. Hati teu wajib bungkul. Ngaranna Sam'un, kusabab tukang perang menang gelar teh Sam'un Al-Ghazi. Anjeunna hidup di zaman Bani Israel, gigih memerangi kebatilan, dikaruniai mujizat, anjeunna badan perkasa, gagah, rambutnya panjang, bahkan hampir nyapu ke tanah rambutnya. Terus ayeuna kekuatan tanagana diibaratkeun 10.000 gajah ngamuk. Oh, hiji ge sakumaha gajah ngamuk nya? 10.000 gajah ngamuk, saurangna tanagana patak-patas perang ge ajeuna sorangan wae. Lawan musuh sakumaha sueur ge eleh we musuhna teh. Senjatana pedangna dibuatna tina tulang rahang onta. Kasuna ningali careham domba geuning tah, kas kitu bentukna. Nya, imah tina onta beuti badag teh. Sakali ngabantai musuh teh ku eta tah. Sakali ngaheubatkeun teh ngacang nama sabar surang paraehna mah kitu. Mujizat anjeunna teh rahang onta eta teh lamun ketika anjeun lapar sok tumbuh daging tina gigir gugusi onta teh yang dituang ku anjeunna. Lamun haus tina gusi-gusi onta teh kalot cai dileut ku anjeunna. Eta mujizatna tina heug pedang eta. Napi ka kerajaan anu dolim teh raja dolim geus taak ngalawanna kumaha ieu meruhkeunana dibere pasukan 1.000 eleh, 10.000 eleh geus kumaha make tank baja eleh keneh wae, make rudal eleh keneh wae. Nya kuat-kuat ieu jelema Sam'un Al-Ghazi ngaranna.
Anjeun teu ngagaduhan umat, ngagaduhan istri hiji. Ngaranna si Lia we si istrinya. Ngaranna Lia we babari. Tah, sakali mangsa si Raja Dolim teh neangan cara kumaha disayembarakeun ka para menteri-menterina sok maraneh neangan cara hayang naklukkeun si Samun Al-Ghazi. Kayak diberi hadiah besar. Atau para menteri itu kesana kemari dengan cara kumaha. Aya saurang udah cerdik. Kumaha da tanagana kuat pisan ngalawan mah perental teu bisa, urang uang lewat tipu muslihat. Deketan pamajikanana. Si Lia teh. Nangis kira-kira teh lah kira-kiranya. Si Lia teh keur mangkat ka pasar, bari mawa naon? Mawa jinjingan ka pasar Senen tadinya. Tah lebah Haji Uyu dipegat. Nya. Neng, balik ka mana? Mang, balik ka pasar. Juga teh meni bagaya kita cenah karinjangna, cenah kitu nya. Da abi bagadu udah sakieu cenah kitu. Kata dipangpesakeun salaki. Salaki mah tukang perang wae cenah boro-boro meuli karinjang cenah kitu. Geus baru tut karinjangna teh. Lamun di pasian sae kumaha kersa teu? Aya pasian mah nyamangat teh teuing. Jika teh tanah teh disepeng di saku naon? Oh ieu teh HP, jika teh HP cinit-nit keneh. Oh da gaduh dan kieu. Malah bocah digetos ku iPhone Pro Max 23 sakata. Pasal biji we. Dirayu awewe teh dengan berbagai iming-iming harta, diberi perhiasan, diberi ayeuna benda-benda branded, benda-benda mahal. Tapi punya syarat. Cik suami kamu engke mengkeutkeun barogod sukuna barogod leungeunna nya kelam geus di barogod bejan kuring tah WA ku nomor ieu misalkan kitu. Ai daripada boga salah kitu mah usahakeun mah kan perang aja perang we. Si awewe teh awewe mah gampang katipu ke dunia ya awewe nya. Awewe mah gampang katipu ke dunia. Nya ieu tali ieu dibere talinya, tali anu wadal, tali kuat. Balik cerita teh ka si Lia teh ka imah. Waktu Samun keur tidur keur bobo wengi dibeungkeut sampeana, dibeungkeut kakina, dibeungkeut tangan, barogod lah kitu. Nah, waktu ayeuna Samun gugah, saha nu meukeut kuring ieu? Ku abdi cenah Kang. Nya naha? Nya hoyong nguji kekuatan Kang kaos kumaha? Teu anu kieu berat pegatkeun langsung nya. Gagal berarti kan. Di WA tah, ku Lia di WA. Mang, gagal tadi teh pegat cenah kitu. Urang ketemu di pasar deui minggu hareup. Panggil deui di Bantar Reujeup teh. Dibere talina, aya mah rantai besi. Ieu ku rantai beungkeut nya. Kayak geus dibungkeutkeun, digembok ket gitu. Nya, dere duit itu deui. Waktu wengi nya tah geus saya teh di rantai ku rantai besi di barogod make gembok. Aya waktu emut, saha nu meukeut kieu ku rantai ieu? Abdi cenah Akang. Nya naha? Nya aya nguji kekuatan Akang. Nah anu kieu pegat katanya. Akang kuat-kuat ya tukang teh. Yeuh Nyai, lain salaki mah bener nya. Salaki mah bener jujur ka pamajikan teh. Nyai, moal aya nu bisa ngelehkeun Akang buat Akang kecuali rambut Akang tah. Lamun dibeukeuut ku rambut Akang kada Akang melemas gitu. Oh, gitu. Secara teu sadar geus kabejakeun kelemahanna. Wangi berikutnya nyatakeun bahwa digunting rambut Akang panjang sampai ka nyapukeun taneuh. Digunting rambutna teh, dibeungkeut ku rambutna, make 8 beungkeutan, sampeana opat, tanganna bebadan opat. Barang inget, saha nu meukeut? Abdi cenah Kang. Nya naha? Nya nguji kekuatan Akang, nya digebi-gebi teh teu pegat. Kuat tah heurana kelemahanna eta. Di WA tah pasukan kerajaan teh. Mang, ieu tah salaki geus parogod ieu. Datang pasukan kerajaan. Wah, digalusur tah. Kerajaan teh dibawa ka istana, ka alun-alun. Di istana yang megah, istana batu tiangna anu tiang kawas istana Akropolis terang. Istana kitu batu menjulang tinggi nih tiang kitu. Dibeungkeut tah dijapapangkeun tiang kitu, disariksa, dicambuk, ditusuk ku pedang, bahkan hidungna disumpungkeun, cepil disumpungkeun, tangan dipotongan eta. Tapi teu akan dibunuh. Maksudna dibunuh perlahan-lahan, bahkan ku abak teh amarah teh. Karenya. Masyarakat ER we da masyarakat kafir kedolim teh amunnya surak tinggal itu dibantai teh. Takir gitu datang malaikat Jibril diutus ku Allah. Samun datu katingali ku batur namanya. Nang kayang anjeun ayeuna. Gitu. Kahiji kudu minta hampura ka Allah
geus menyanyiakan amanah ngabejakeun kelemahan kuring ka pamajikan sungan tidak satia pamajikan kepleuh urang teh silia teh gitu. Ya. Ari kali bisa nu lia lain lia ieu lain. Saya dulur lia atau nu lia lain ieu lia itu lia itu teh lia ya pamajikan sabun ieu mah. Sabunnya. Tah. Kaduana kuring menta di kembalikan deui kekuatan kuring geus lemah hancur jadi lemah leungit tadi gara beungeut ya. Kuring hayang malas ka jalma-jalma ieu. Nya tadi diwujudkeun ku Allah teh dikembalikan kekuatanna dihampura wujud kekuatanna. Langsung gerak si rambutna langsung pegat eta tihang didorong sakali ngadorong langsung gubrak istana hancur rubuh nepi ka umat sakabeh jelema hancur katihang ku bangunan istana hancur teh. Kabeh jelema paeh termasuk pamajikanana nu dijanjikeun untuk menang jabatan di istana teh. Nah samun hungkul sorangan nu salamet bahkan irungna dikembalikan deui cepil kembalikan tangan normal deui minta ka Allah Gusti ti ayeuna abi moal boga di pamajikan. Jadi pamajikan kaos kitu patut pamajikan teh geuning kalakuanna. Kuring mah ayeuna rek boga hayang teh hayang ibadah 1000 tahun 1000 bulan gitu ibadah 1000 bulan terus ayeuna peuting kuring moal eureun rek salat teh peuting beurang rek puasa bari merangan jalma-jalma doraka. Tah nya dijabah ku Allah anjeunna salat malam 1000 bulan teu dieureun. Puasa 1000 bulan teu dieureun. Terus jalan anu kafir dolik kuat dibantai kumaha sampai akhirnya meninggal. Eta kisah Samud al-Ghazzi ceritakeun ku Nabi teh ka para sahabat. Tadioskeun. Para sahabat sedih, haru. Mana sedih? Nya coba saudara mah naning dih, nageun sedih gitu nya. Ya Rasul, nya kabita teuing hayang ibadah kawas kitu. Hayang peuting ngaduluk salat teu halangan naon. Beurang puasa 1000 bulan teh sabaraha tahunan teh? Hampir 84 tahun. Urang mah umur ge moal nepi ka sakitu. Lamun urang ayeuna umur 70 tahun atau Rasulullah 63 tahun Rasulullah 63 tahun. Waktu balik 13 tahun atau 50 tahun. Ibadah teh eta ge lamun full ibadah. Aya urang mah bareng jeung ulin bareng ka manana bareng ngajak mobilna di urang mah. Ka mana ka mendi? Aya teh 84 tahun 1000 bulan teu teureun. Wah, hayang ti kaos kitu cek para sahabat sayeurik para sahabat teh. Jol malaikat Jibril dongkap ka Rasul nurunkeun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Da Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kaula nurunkeun Al-Qur'an dina malaman lailatul qadar, dina malaman qadar. Turun. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa yang kau ketahui tentang lailatul qadar? Ya naon teu naon lailatul qadar teh? Itu bahasa Al-Qur'an bahasa sastra nya. Aning naros jelas deui ke sorangan. Ya ulah aya among lamun kitu teh aing nanya, jawab sorangan. Nah kurang kitu. Nya. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa yang kau ketahui tentang lailatul qadar? Naon teu naon lailatul qadar? Ku alo jawab deui langsung pertanyaan teh nya. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini pangbubungah ka umat Muhammad, ka umat urang, umat Islam. Ya, Samud al-Ghazzi mah ibadah 1000 bulan, urang mah sapeuting leuwih alus tah ti 1000 bulan. Sok hayang-hayang ting mah. Karena Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar terjadi? Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Malaikat-malaikat turun kabeh ka langit dunia. Di bawah ku pimpinanna malaikat Jibril. Jadi aruhu teh malaikat Jibril. Yang sok nyup-nyup aruh teh. Malaikat Jibril, waru pihak. Bidi robihim di dina ku pangeranana. Pikul amrin pikeun ngurusi sakabeh perkara. Karena kaituna salamun. Sejahtera kabeh, salamat kabeh, bahagia dina penting eta, menang berkah penting eta, lamun urang ibadah penting eta hatta matla'il fajr. Nepi ka bijil fajar. Lain fajar ieu lain. Ieu mah japra ieu mah ngomong sih. Maksudnya peuting eta mulia na peuting eta hatamat lail fajr nepi ka bijil fajar. Jadi kieu Lailatul Qadar mah saeutik datangna cet sakitu cenah. Waktu cai ngalayungkul, waktu tangkala doyong unggul lain sapeuting full peuting eta nya. Lamun urang ibadah peuting eta mimitina magrib, berjamaah isya, tarawih, witir, sare, lanjut tipina sahur, tahajudna termasuk Lailatul Qadar ibadah Lailatul Qadar gitu.
ulah hariwang asa urang unggal peuting urang ibadah pasti bakal tinemu jeung Lailatul Qadar. Mun unggal peuting tarawih pasti bakal ente Lailatul Qadarna. Walaupun teu nyaho nu peuting nu mana gitu. Urang teh. Nya. Sabab Lailatul Qadar sapeuting lain sadetik lain sapeuting. Kalimat lagi hatta mat lain tapi ka subuh. Hatta mat lain fajr teh tapi ka subuh gajil fajar. Lamun tadi urang teh mah contoh peuting Lailatul Qadar contohna. Urang datang kali jam 4. Tahajud di dieu teh nya ngaji Quran. Tah urang teh di ibadah Lailatul Qadar. Ngaji Quran penting ieu, urang leuwih alus tibatan ngaji Quran 1000 bulan gitu. Jumlah hariwang asa urang unggal penting, urang ngalaksanakeun ibadah semampu urang. Sabisa urang maka urang bakal tinemu jeung Lailatul Qadar. Ayo para sahabat irahat Rasulullah Lailatul Qadar teh, abi siap-siap. Ah mun dibejakeun mah bakal penting eta unggul ibadahna. Misalnya mah teh ibadah geus mah kalem lah penting eta unggul mun dibejakeun mah cara dikira Rasul. Teangan dina 10 hari terakhir. Ayo malam ke sabaraha ayeuna? Di sabaraha? 18. Kok hitung puasamanya? Apa? 19 langsung. 11, 20 tah mulai 2 hiji kan itu. Bahkan pikeun mendekatkeunna cek Rasul teh teangan dina malam-malam anu ganjil. 2 hiji, 23, 25, 27, 28. Ya Rasul aning cenah inna anjalnahu fi lailatul qadri. Nurunkeun Al-Qur'an Lailatul Qadar. Al-Qur'an turun tanggal 17 Ramadan. Eta mah di dieu mah tanggal 17 Lailatul Qadar nya tah hari tamah tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadar teh gitu. Dikala teu tangtu lu ka ilahirana mending mah di awal malam bunga nepi ka terakhir utang urang ibadah kitu lah. Semampu urang. Rutin bae. Ibadah wajibna, sunatna urang laksanakeun pasti bakal tinemu jeung Lailatul Qadar gitu. Ieu pika jawab keraguan. Kang, kapan ka ibatul mah mimiti puasana Rebo urang mah Kemis nya kumaha tangan di kurana gitu nu mana sakatan ketinya geus batak kitu daripada urang lieur gitu geus mending unggal peuting misalkan ke peuting Lailatul Qadar sok ti mulai magribna mulai isana tarawehna witirna ngaji tadarusna terus ke sahur meme sahur tahajudna salat hajat salat salesna eta dina malam Lailatul Qadar gitu nya mudah-mudahan urang aya menjelang 10 hari terakhir mudah-mudahan urang sing tinemu Lailatul Qadar siksa raja teu nyaho penting nu mana lah sang apal penting nu mana yang penting urang ibadah pasti bakal urang manggih Lailatul Qadar kayak bakal terjadi suatu naon surprise lah di akhirat teh tah maneh menang 40 Lailatul Qadar hah 40 tiap tahun mana-mana Lailatul Qadar we teu nyaho geus penting teu nyaho tah hasil we itu nya penting teu nyaho penting hasil we tah gitu. Mudah-mudahan urang sadaya pada sehat, coba paling kakiatan iman Islam, kakiatan salira, sehingga urang tiasa ibadah istiqomah salami Ramadan ieu, sing tiasa numbuhkeun semangat giro ibadah urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.